Tunda heula kaayaan di alam manusia. Ayeuna urang caturkeun heula kaayaan Bimarah. Anu harita geus hasil ngagawean Ambu Edoh teh nepi ka Ambu Edoh teh daek dijadikeun babu ku Bimarah. Ayeuna oge Ambu Edoh teh masih keneh keur ngurutan Bimarah saawak-awak. Tapi ku Bimarahna siga nu ngahajakeun beuki digawean sampai ka Ambu Edoh teh kieu salah kitu salah. Kabener sia Edoh? Ngurutan teh sia kabener? Ya awak kami kalah beuki nyari di kieu sia lain ngeunaheun. Sok kuat sia balikan deui. Cek Bimarah. Ambu Edoh anu harita geus katempo kesang parogosan bari jeung leungeunna carangkeul. Meni seueul ngadenge omongan Bimarah teh. Atuh kumaha deui Bimarah? Ya kuringna geus carangkeul. Itu salah, kieu salah. Tembal Ambu Edoh. Je sia ngalawan. Cung eta teh sia ngomong teh Bimarah. Bibi di mana sia barina oge? Sok sia balikan deui. Kudu kumaha sia ngomong ka aing? Cek Bimarah bari muncereng ka Ambu Edoh. Ambu Edohna kalah cicing, hatena beuki seueul. Tapi ngan saukur ngagerentos dina hatena. Dasar jam megejul. Dasar ondel-ondel sia. Kabina-bina teuing atuh nasib teh. Aing make kudu nyebut enten segala rupa kasih ondel-ondel. Teu sudi aing sabarna. Gerentes Ambu Edoh. Ari Bimarahna beuki ambek nempo Ambu Edoh kalah cicing kitu teh. Pok ngomong deui bari beuki molotot. Je sia kalah ngajedog. Sok sia kudu ngomong naon sia ka aing. Lamun teu deuk ngomong, dipeuncit sia ku aing mah diparabkeun ka Prabu Durakumala sia. Cek Bimarah. Atuh ngadenge kitu mah Ambu Edoh teh jadi bener-bener soak deui bae. Pok nyarita bari setengah ngalengis ka Bimarah. Ampun Den Marah, ampun ulah kitu Kuku kuring hayang keneh hirup. Kuring ulah diparabkeun ka Prabu Durakumala. Ampun Den Marah, ampun. Cek Ambu Edoh meni sanduk-sanduk ngomong oge. Bimarah seuri dina hatena nempo Ambu Edoh anu sieun pisan kitu ku manehna teh. Heuheuy Dede, aing laksana sia gawean nyiksa si bebongok teh. Dasar poloho blegug sia. Gerentes Bimarah. Kur kitu blig. Kadenge sora anu leumpang meni blag-blig-blug Bimarah ruas. Eta saha anu leumpang ka dieu nya? Buah-buah Prabu Durakumala. Gerentas Bimarah bari katempo sigeun ruas. Bener bae anu leumpang ka dinyakeun teh memang Prabu Durakumala. Di luar keneh oge Prabu Durakumala teh geus wakauk ngageruan Bimarah. Bimarah. Cek Prabu Durakumala. Watuh Bimarah teh beuki curing hak ruas. Waduh cilaka. Si orang bener Prabu Siluman Antolohod. Bahaya lamun nyaweun aing keur ngagawean si Edoh teh. Bisa-bisa aing malik dihukum kieu carana mah. Da kapan kumaha-kumaha oge si Edoh teh. Indung ngasilas maya anu artina calon pimitaheunana. Calon pimitaheun si Raja Gejul. Gerentos Bimarah katempo beuki sasah. Bimarah. Ka dieu heula euy Bi. Yuk kuring aya perlu. Cek Prabu Durakumala nyalukan deui Bimarah ti luar. Bimarah beuki sasah bae luak liuk neangan tempat anu rada buni jang nyumputkeun Ambu Edoh. Sedengkeun Ambu Edohna sorangan leuwih sasah deui jeung beungeutna sepa. Ambu Edoh sieun datangna Prabu Durakumala ka dinya teh rek newek manehna ngalantaran ngarasa boga salah basa harita manehna salah mere wadal teh. Kur kitu Prabu Durakumala kadenge wakauk di luareun dapur. Bimarah. Ye, geuning ditenembalan di geruan kuring teh atuh. Udang Bimarah, udang. Ongkoh gawe di dieu teh digaji. Kalah SB atuh. Cek Prabu Durakumala manehna nyangka Bimarah teh keur sare meureun. Ari Bimarahna masih keneh sasah neangan tempat jang nyamunikeun Ambu Edoh. Pas ngarelet ka salah sahiji tempat katempo aya nu ngalumruk. Meureun lamun di alam manusia mah eta teh karung. Bimarah buru-buru noel ka Ambu Edoh. Edoh, geuat sia nyumput di ditu. Tuh, anu ngalumbruk. Mana geuat asup sia ka dinya. Geuat sia bisi kanyawan mantan ku Prabu Durakumala. Bisi dihakan sia geura ku siluman anu telenges teh tah. Cek Bimarah bari ngajorong-jorong awak Ambu Edoh. Atuh Ambu Edoh teh geus teu loba omong deui. Buru-buru maena indit tuluy asup kana karung anu keur ngalumbruk. Bareng jeung Ambu Edoh asup kana jero karung, pucung hul Prabu Durakumala mucung hul. Atuh Bimarah teh katempo beuki sepa.
Ngan untungna Prabu Drakumala teh teu ambak ka Bimarahna nempok kayan kitu teh. Nah di geroan ku kami teh teu nimbalan atuh geuning Bimarah. Jeung eta sigana luas kitu geuning nempok kami teh. Cek Prabu Drakumala bari mencrong ka Bimarah. Matana anu sagede kalapa sigana buburi lengan. Nempok itu Bimarah beuki geumpeur. Punten kakak Kanjeng Prabu Ontolohod. Ieu puguh kuring teh kasarean puguh Kanjeng Prabu Ontolohod. Tembal Bimarah. Nembalana rada urup eueup tapi bahasana mah biasa bae. Teu sopan-sopan teuing saperti para pembantu atawa emban ka raja. Ngadenge babasan Bimarah anu kurang sopan jeung make nyebut Ontolohod sagala. Ambu edoh anu keur nyumput bari jeung ngadengkeun teh meuni heran. Lantaran Bimarah teh sigana kasieun ku Prabu Drakumala. Aduh eta si Marah nyarita ka Raja Siluman make jeung nyebut Ontolohod sagala. Bari jeung teu sopan ongkoh. Sigana mah manehna teh geus boga pangaruh di dieu lamun kitu carana mah. Lamun kieu carana mah cilaka lamun aing wani-wani kasih ondel-ondel teh atuh. Manehna bisa marintahkeun Siluman pikeun ngahakan aing. Nah atuh nasib teh bet apes-apes teuing. Kudu sampe taluk sagala ka si Marah. Gerentes ambu edoh. Ari Prabu Drakumala kadenge nyarita deui. Nya geus kajeun atuh Bimarah haringan sarukur kasarean mah. Bula ngamaklum. Lantaran can aya pagawean atuh Bimarahna oge. Hatur nuhun Prabu Ontolohod ari tiasa ngamaklum mah. Puguh kuring teh tunduk lantaran nungguan pagawean Kanjeng Prabu. Atuh dare kasak naon atuh da teu aya bahana. Nya Bimarah nya. Tapi ayeuna mah geus aya jamuan asak-asak teh Bimarah loba tuh di gudang. Cuang tempo jeung Bimarahna. Naon bae anu rek diasakan teh. Lantaran kula teh rek ngayakeun pesta gede puguh ieu teh Bimarah. Sumangga atuh Kanjeng Prabu Ontolohod. Sim kuring mah ngeningan bae. Tembal Bimarah. Atuh tuluy Prabu Drakumala teh malik deui rek indit teh tempat. Bimarah leumpang nuturkeun ti tukang. Ari ambu edoh anu masih keneh keur nyumput dina jero karung ngarasa ngemplong. Manehna katempo rek kaluar lalaunan, sirahna geus nolol saeutik. Tapi keur kitu leungeunna teh kahaja ngagabrug suku meja. Guluprak sadae nu guluprak tarik pisan ambu edoh reuas. Barang direret ku manehna si horeng silah manusa anu dina beheungna masih keneh ngocor ku getih seger. Atuh ambu edoh teh meninggal nyap soak. Teu sadar ambu edoh teh ngajerit meuni tarik. Au, tulung. Cek ambu edoh. Ngadenge sora anu ngajerit kitu, Prabu Drakumala anu geus rek indit ti eta tempat langsung ngarendeg deui eureun kaget. Kitu deui Bimarah sarua mahena oge kaget. Haruh dasar si haram jadol make ngajerit sagala. Nyiar-nyiar pibayan bae bikin aing. Gerentes Bimarah. Ari Prabu Drakumala pok nanya ka Bimarah. Saha eta nu ngajerit teh Bimarah? Geuning sadana teh geuning manusa. Tanya Prabu Drakumala. Atuh ditanya kitu teh Bimarah meuni gugup deui bae. Duh ka Kanjeng Prabu, kukuring oge teh terang. Tembal Bimarah. Bari paromana ka tempat sepa deui bae lantaran sieun. Ayana ambu edoh di dinya teh kanyahoan ku Prabu Drakumala anu tangtuna bakal jadi mamala pikeun manehna mah. Lantaran namun Prabu Drakumala apaleun ambu edoh digawean ku Bimarah, meureun pastina oge eta Raja Siluman teh bakal malik ambek ka Bimarahna. Kusabab ari ambu edoh teh seperti tadi oge dicaritakeun, kumaha-kumaha oge bakal jadi pimotohaeun Prabu Drakumala. Di sajen pihak ambu edohna oge meuni reuas jeung sieun kacida. Ari manehna mah sieunna teh bisi Prabu Drakumala nyidakakeun manehna. Geus kabayang bae ku ambu edoh lamun manehna kanyahoan ku Prabu Drakumala meureun bisa-bisa dihakan atah. Aduh kumaha aing? Lamun aing kanyahoan bisa-bisa meureun aing teh dihakan atah ku Siluman Gejul teh. Abah, turungan kuring abah. Gerentes ambu edoh bari jeung dadana karasa dagdigdug jeung hatena sasebelakan bakating ku sieun-sieunna. Ari Prabu Drakumala katempo leumpang malik deui ka tukang. Tuluy ngadeuketan karung anu dipake nyumput ku ambu edoh. Atuh boh Bimarah boh ambu edoh teh sarua soakna. Kan saperti disebutkeun tadi, Bimarah jeung ambu edoh teh soakna beda. Ari Bimarah sieun bisi Prabu Drakumala ambak jeung hukuman manehna. Sedangkan ambu edoh mah sieun bisi manehna dikumaha-kumaha ku Prabu Drakumala lantaran pernah salah mere wadal teh. Tukang sila katampo Prabu Drakumala geus aya hareupeun karung anu dipake nyumput ku ambu edoh.
Bimarah beuki ketegan. Komo ambu edoh mah bujurna ge geus asa kokoplokan. Geus kabayang bae kumanehna ditewak tuluy bulud ku para budak kumala. Gap katempo para budak kumala ngarampa kana karung anu dipake nyemput ku ambu edoh. Bimarah geus beuki lap-lapan bae. Kitu deui ambu edoh geus asa gap bae ditewak ku para budak kumala. Ngan untungna basa eta karung rek dibuka pisan ku para budak kumala teh. Ujug-ujug kadang aya emban anu datang kadenya bari jeung hari weus-weus. Ampun Kanjeng Gusti, hapunten nun. Cek eta emban bari jeung langsung bae nyamper ka para budura kumala cedok nyembah. Para budura kumala leuwas ret ka eta emban. Leungin anu tadi narek muka karung teh dilepaskeun deui. Aya naon emban? Sok ngageuruahkeun bae sia. Cek para budura kumala bari molotot ka eta emban. Itu nun, itu Putri dan Lasmaya maksud teh. Teu aya di kamarna nun. Cek eta emban deui bari katampo beuki sasa. Naon sia? Dedengian teh nyilas maya di kamarna. Sumohon nun. Ngadeng kitu Prabu Durakumala langsung bae reuwas ambak haok narekan eta emban. Ari sia gawe teh naon bae sia emban? Nah nyilas maya bisa teu kanyahoan ini tatu sia. Dasar man kurang ajar sia. Hayang modar sia sugan. Cek Prabu Durakumala deui bari habak bae najong eta emban nepi ka majelengna ti eta tempat. Ampun Gusti, ampun. Tembal eta emban bari peperangkingan. Nu sia mah kamu ampunan segala. Awas sia lamun sampe nyilas mah teu kapanggih deui. Dihukum ke antung sia ku aing. Cek Prabu Durakumala bari tuluy leos bae indit. Geus teu malire deui ka Bimarah oge. Ari Bimarah anu nempo kana kajadian eta ngan saukur olohok. Nah etana ngagerentas buah-buah khusus tadi si Lasmaya teh. Waduh bisa cilaka lamun sampai kanyawan ku Prabu Durakumala teh. Aya bae mah pikiran teh. Gerentas Bimarah cag urang tunda heula. Hapunten para wargi sadaya, satya acara dongeng dilajengkeun. Pribados pada kintun-kintun heula salam. Anu tos komen kana tos ngarojong dina acara dongeng Sunda gara-gara salah wadal bagian ke-50. Kapiatur salam anu kahiji ka Taruna Jaya Channel. Hatur nuhun pangantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Satrasna Kang Asep Nasrullah Ciamis hatur nuhun ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Nyai Kuncen sareng Kakek Kuncen oge teh kakantun hatur nuhun ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan teh kawit awal. Satrasna Adilanisa Ardani hatur nuhun ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Satrasna Ibu Yayah di Ciledug hatur nuhun pisan Ibu Yayah ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Kang Haji Pahru di Serpong oge hatur nuhun. Teh Wiwin di Taiwan hatur nuhun. Neng Heni alias Hensuk Mayang Sunda teh di Lembang hatur nuhun pisan pantos ngarojong telas channel Budaya Sunda Pandendengan. Neng Alika kawit Cikijing ayeuna nu linggih di Mekah hatur nuhun. Teh Sari Rosyati di Dago oge hatur nuhun. Si Hartati di Purwakarta hatur nuhun. Ibu Mariati oge teh hilap hatur nuhun. Teh Eni Suhaini di Batam hatur nuhun. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya hatur nuhun. Mami Ayu di Kuningan Palihkulon hatur nuhun. Teh Linda Imut teh Kantun di Bandung hatur nuhun. Tami Malihah di Ciamis oge hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna di Banjar hatur nuhun. Kang Setiabudi di Bandung hatur nuhun. Kang Gugun Gunawan di Soreang Bandung oge teh hilap hatur nuhun. Kang Eka Bang Bangkamajaya di Balai Endah Bandung hatur nuhun. Kitu deui Kang Ekina di Bandung hatur nuhun. Mamahna Andri Maulana di Dubai Kawit Karawang hatur nuhun. Teh Aah Taylor di Cimindi Kuningan hatur nuhun. Kang Angga Akmal oge teh kakantun hatur nuhun. Teh Eti Nurhayati di Taiwan hatur nuhun. Rain Hujan Channel ya. Sadayek Sim Kuning di Majalengka hatur nuhun. Kitu deui manggolar ya teh kakantun ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Gurnita Haris Bayo oge hatur nuhun Kang. Ruslan Channel oge teh kakantun hatur nuhun. Mariana Yana Channel oge teh kakantun hatur nuhun. Neng Widaningsih oge hatur nuhun. Ti Andrian Lee di Taiwan oge hatur nuhun. Kang Iwang Maulana hatur nuhun pisan Kang ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Sareng Kang Parid A di Bandung hatur nuhun pisan Kang Parid. Mudah-mudahan sadayana adina ganjar kawilujengan dipaparinan kesehatan. Langkung dimudahkeun rezekina ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga dongeng urang teruskeun deui.
Balik deui nyaritakeun kaayaan si Ekek. Harita si Ekek ketempo keneh keur kapiuhan teu empes-empes. Ratu Candrawati, Ratuna Siluman Pusing anu geus ngarubah wujudna jadi awewe anu kacida geulisna masih keneh terus mencerong ka si Ekek. Bari jeung dina hatena ngagerentes, "Teteh bener ari omongan kolot. Cenah ari manusia boga wujud kacida hadena. Eta buktina ieu lalaki meuni kasep kitu ngalempreng koneng. Kakarek manggi aing mah lalaki kasep kos kieu. Bagja lamun aing kajodokeun ka ieu lalaki teh. Ngan anjakal aing teh pantang kudu nganebak janji. Anjakal aing teh geus janji rek ngadunungan ka sahabat anu geus nulungan aing. Salah pisan. Kudu nama aing teh janji teh. Lamun anu nulungan aing lalaki rek dijadikeun salaki. Kitu kudu nama aing janji teh. Ari geus kieu aing anjakal." Gerentas Ratu Candrawati bari terus mencrong ka si Ekek. Kur kitu katempo si Ekek teh rada ngulisik Ratu Candrawati meuni curing hak. Tuluy mahna teh dongko leungeunna ngusapan kana awak si Ekek. "Juragan, gugah nun," cek Ratu Candrawati bari ngusapan awak si Ekek. Ngomongna oge juragan cenah da manehna geus kapalang janji teh rek ngadunungan ka si Ekek. Si Ekek ngalikeun awakna anu tadina nangkarak bengkang teh ayeuna jadi nangkobak. Ratu Candrawati beuki dongko maksudna rek ngahudangkeun si Ekek. Tapi apes barang jeung kitu teh si Ekek kalah hitut serengseng bau pengar. Ratu Candrawati meuni ingus bari tuluy nutupan irungna. "Haru karam jadol kalah ngambus manusia teh. Masih beugentang kasep oge ari itu tambah bau," cek Ratu Candrawati gugulunuk. Ari si Ekek lah ngulisik deui. Tuluy katempo beuntak lelaunan panonna kekereuceuman. Barang nempo Ratu Candrawati si Ekek meuni reuwas. "Ieu aya di mana aing teh? Bawa aing teh geus maot eta buktina hareupeun aing geuning aya we geulis. Bawa widadari nya, tapi da mangkala ari widadari mah kapan aing hirup teh loba doraka muleueuna aing paeh pangijing widadari." Gerentes si Ekek bari terus mencrong ka Ratu Candrawati. Ari Ratu Candrawatina meuni bunga barang nempo si Ekek geus sadar teh. Ok nyarita deui bari imut sagala rupa. "Juragan parantos sadar. Hatur nuhun teuing juragan," cek Ratu Candrawati bari imut. Si Ekek heran barang ngadenge manehna disebut juragan ku awewe anu sakitu geulisna teh. "Saha anjeun? Nah bacemut ka kuring juragan atuh?" Ratu Candrawati nembalan deui bari tetep imut. "Sim abdi teh katelama Candrawati nun, Ratu Siluman Pusing anu parantos ditulungan ku juragan." Si Ekek kerung ngadenge kitu teh katempo si ganu keur nginget-nginget kana kajadian. Bray. Ingetan si Ekek marunculan deui. Akhirna mah manehna teh ingetan deui basa harita labuh ti luhur, tuluy ngadenge sora awewe anu tulung-tulungan tina hadapeun hiji tangkal. Anu saterusna tangkal teh dicabut ku si Ekek. Nepi ka harita si Ekek teh sadar deui. "Oh jadi anjeun teh awewe nu tulung-tulungan teh dina hadapeun tangkal lain?" "Sumohun juragan, ayeuna sim abdi tos bebas. Sim abdi nganuhunkeun ka juragan. Sapertos janji sim abdi, ayeuna sim abdi bade ngadunungan ka juragan," tembal Ratu Candrawati. Si Ekek meuni bunga ngadenge kitu teh, korejat bae manehna hudang, tuluy pok ngomong. "Oh syukur atuh, berarti ayeuna anjeun teh bisa nulungan ka kuring oge keluar ti tempatnya." "Muhun juragan, tiasa. Mangga ku abdi bade dibantosan keluar ti tempat. Sakantanan abdi oge bade malas pati ka Prabu Durakumala anu tos tolong ngasih hukuman sim abdi di tempat," cek Ratu Candrawati. "Oh gitu. Jadi anjeun teh boga dendam ka Prabu Durakumala Raja Siluman Badak. Cik atuh dongengkeun heula ka uing. Kumaha mimitina sampai anjeun aya di tempat. Terus dihukum ku Prabu Durakumala teh?" tanya si Ekek bari tuluy diuk sila meuni daria. "Sumangga juragan, ku abdi bade dicaroskeun sadayana. Mung ayeuna teh hapunten juragan waktosna seep," cek Ratu Candrawati. "Waktosna seep." Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakiranganna. Mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.